Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal corona, hayu urang diajar ka nu gelo. Kunaon nu gelo can pernah aya nu kasebutkeun kasarang ku panyakit corona. Hiji, nu gelo tara maca berita negatif soal virus corona nu matak ngaganggu kana kesehatan jiwa eta berita. Lamun berita negatif campur hoak diaminkeun ku arurang matak ngaganggu karena kesehatan jiwa, stres, nurunkeun imun, nu akhirna gering, salesma, pilek saeutik oge disebutna corona. Padahal hanya gering biasa, panik terus di pikiran nu akhirna maliksakeun ka dokter, jeung dokter ge tapaleun ieu teh panyakit naon, kalaka tambah parah we panyakitna. Apa penyakit corona nu kumaha? Alatna pangetesanana kamari karek datang ke Indonesia, jeung nu dites ge teu sakabeh jalma kalangan tertentu we nu baroga duit. Biasa we ari rakyat leutik mah biasa panungtungan we lur. Pertanyaanana, nu kamari mararaot aslina kitu ku penyakit corona? Hayu diajarkeun nu gelo, stop ngadeng berita hoak negatif nu matak ngarusak jiwa. Tapi tetap urang kudu jadi jalma waras, ngajaga kebersihan nu geus dianjurkeun ku pamarentah. Jeung samemeh pamarentah nyarankeun hirup bersih siga kitu oge dinu agama Islam tiba baheula lagi apanan geus nyarankeun kitu. Sok geura hirup sesuai dengan ajaran salamat dunia jeung akhirat. Amin. Aing mah yakin Bandung aing kuat, aing mah yakin Indonesia aing kuat, aing mah yakin negara aing hebat. Jang dulur aing tukang ojek, tukang angkot, supir, tukang gorengan, jeung dulur-dulur aing nu lainna awak arurang mah geus kuat, imun urang mah geus pasti kuat. Kapoe ku poe, kamandian ku cai hujan, kaasah ku kasusah, kasipuh ku karipuh, geus biasa. Yeuh, cek aing oge corona mah makhluk Allah, karunyaeun ka arurang mah kudu geuring nu kitu mah. Corona ge bakal milih-milih nu mana nu kudu dieunteupan, nu mana nu kudu dijauhan. Yeuh dulur, marane nu sok-sokan jadi Tuhan, sok-sokan nganalisa ka hade bisa jadi salah. Di hareupeun Allah mah teu kudu make analisa. Kaajaiban Allah mah moal bisa kataekan ku akal. Cukup percaya we jeung yakini keajaiban Allah itu aya. Nu percaya pasti menang keajaiban, nu teu percaya nya kitu teh apa meureun loba di nu sajarah. Yeuh nya doa aing untuk negeri. Ya Allah, abdi nyungkeun dihapunten dosa-dosa abdi sareng dulur-dulur abdi. Abdi sieun ya Allah, abdi nyungkeun perlindunganana, abdi nyungkeun ditunjukkeun kakuasaanana. Abdi sono Bandung abdi, abdi sono masjid abdi, abdi sono ramena dunia abdi. Ya Allah, candak deui virus corona ieu sareng sagala penyakit nu aya di negeri abdi, nu aya di dunia abdi. Hamba sieun ya Allah, hamba bingung, hamba pasrah tumamprah ka Anjeun nu ngusik malikeun hamba di dunia ieu. Nyungkeun ditunjukkeun kakuasaanana ya Allah, nyungkeun ditunjukkeun kakuasaanana ya Allah. Pasihan kakiatan abdi ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cabut virus corona di negara abdi ya Allah. Kun fayakun.